Sunda wibawa gemah ripah tur endah nungung bara suka betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah nuhun upami damang mah eta pisan anu dipiharep ku Bapa. Kukituna mangga urang sami-sami sasarengan muji syukur ka Allah anu parantos maparin mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat sehat wal afiat ya. Kusabab ya kasehatan eta urang ayeuna tiasa patepung laung dina acara diajar basa Sunda. Dina lawungan ayeuna Bapa bade neraskeun hanca materi urang rumpaka kawih Sunda. Nanging sateu acan prung diajar, mangga urang sami-sami ayeuna sasarengan ngucapkeun basmalah kanggo muka ieu pangajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking dina pangajaran eusi rumpaka kawih Sunda, urang baris maluruh anu kahiji mikawanoh mengenal karena rupa-rupa tema anu kapanggih dina eusi rumpaka kawih Sunda. Janten tema naon wae anu aya dina rumpaka kawih Sunda. Anu kadua hidup mikawanoh kana naon anu dicaritakeun dina hiji rumpaka ya. Margi rumpaka teh mangrupikeun hiji carita ya, mangrupikeun hiji ebrehing pikiran rasa jeung kahayang pangarangna. Naon anu dicaritakeun ku pangarangna hidup dipiharep bisa nyaritakeun deui dina ieu pangajaran rumpaka kawih Sunda. Upami ku urang di Paluru ngeunaan eusi rumpaka kawih Sunda nu kiwari aya dina kawih-kawih Sunda, didinya seueur pisan tema-tema anu ku urang tiasa kacangking. Di antawisna wae aya tema cinta asih kasasama. Ieu tema ngeunaan asmara, ngeunaan birahi. Contona bae dina lagu Bubui Bulan ya. Eta lagu Bubui Bulan nyaritakeun ngeunaan cinta asih. Lajeng oge dina Panon Hideung, lagu Panon Hideung nyaritakeun ngeunaan cinta asih kasasama. Oge urang tiasa mendakan tema kawih Sunda ngeunaan cinta kalemah cai. Contohna aya dina kawih Tanah Sunda ya, dina lagu Tanah Sunda, dina Karatagan Pahlawan sareng sajabi-sajabian deui hidup tiasa maluruh lagu naon deui nu sanesna anu temana ngeunaan cinta kalemah cai. Salajengna oge aya nu temana ngeunaan budaya. Contona dina lagu Colenak atanapi dina kawih Peuyeum Bandung oge ya. Peuyeum Bandung, Colenak eta nyarioskeun ngeunaan tradisi tuangeun ya, budaya tuangeun nu aya di Jawa Barat. Janten leuwih condong kana pasoalan-soalan budaya. Tangtos seueur keneh lagu-lagu anu ngangkat ngeunaan budaya-budaya Sunda. Cobi ku hidup paluruh lagu naon wae eta. Salajengna oge aya lagu anu temana ngeunaan tema sosial. Da ieu kawih nyaritakeun ngeunaan realita kahirupan sosial atanapi nilai-nilai nya anu diagem ku masyarakat. Contohna Sabilulungan. Dina kawih Sabilulungan nembrak pisan eusina nyaritakeun ngeunaan nilai-nilai persatuan ya. Aya oge lagu anu katompernakeun judulna Budak Jalanan. Eta kawih budak jalanan salah sawios kawih anu temana ngeunaan realitas sosial kahirupan masyarakat di zaman ayeuna. Tangtos seueur keneh kawih-kawih anu temana ngeunaan kahirupan sosial masyarakat. Cobi oge ku hidup di Paluruh diinventarisir lagu naon wae nu kalebet kana tema sosial di antawis kawih-kawih nu aya di Tatar Sunda. Oge aya anu ngeunaan tema pahlawan. Dina kawih Sunda seueur kawih-kawih anu nyarioskeun ngeunaan jasa-jasa pahlawan.
contohna wae kawi Muhammad Toha, Dewi Sartika sareng anu rea-reana deui. Ku bapa moal disebatan deui bios ke hidup tiasa maluruh nya browsing atanapi maos dina sumber-sumber nu sanes tema pahlawan dina kawi Sunda kapendak dina lagu naon bae sareng rea-reana deui. Anaking salajengna Bapa bade ngetes aranjeun. Ke ku Bapa bade ditayangkeun nya hiji tayangan kawih Sunda anu judulna Bacibang, basa ciciren bangsa. Tugas hidup regepkeun eta kawih Sunda. Salajengna nya waler patalekan Bapa ieu. Anu kahiji eta kawih Bacibang aya dina wangun naon? Naha wangun rumpakana teh dina wangun Sisindiran, wangun Purwakanti, atau wangun bebas. Eta patalekan kahiji. Patalekan kadua naon eusi rumpaka kawih Bacibang. Temana ngeunaan naon? Tema sosial, tema pendidikan, tema silih asih, atau tema bebas nu sanesna. Eta nu kadua. Nu katilu seug ku hidup ditulis deui eta rumpaka margi ku Bapa nya ditayangkeun dina wangun lagu tanpa teks. Ku hidup diserat deui teksna sapertos kumaha ti awal dugi ka akhir. Mangga regepkeun ku hidup sadayana. Ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Indung Bapa urang Sunda, ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Jadi riwah bangsana maju kahirupanana. Cing atuh urang Sunda siradeus bahasa Sunda. Nati lembur di kota mukolot rejeng nungora ayu make bahasa Sunda. Bacibang, 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 bacibang. Anaking sakitu pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan pembelajaran urang dina dinten ayeuna ageng manfaatna kanggo urang sadayana. Mika cinta ke budaya sorangan hartosna urang tos tasyakur ka Gusti Nu Maha Suci. Syukur salah sawios kewajiban urang. Kukituna diajar bahasa Sunda teh wujud syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anesna. Tong sakitu anu kapihatur ti Bapa hapunten tina sambudaya kakiranganana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Cak. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah